Itu buru pamanggukeun galan. Berat Ah, tuh batur keur niis keur naon sok ngaganggu wae kanikmatan batur hirup teh. Sok-sok tong hararese. Heula atuh sakedeung ya keur niis. Nya ayeuna di panggung. Ah, edek mah ka gunung teh. Oh, rame sih ya. Wah, sangeuk ka gunung jeung Jalu mah. Raripuh. Dari puku mah tak urang teh senior jeung mah boleh teh masalah ka gunung mah atuh nya. Ah, sia mah keur ka gunung kembar oge geus ripuh kakek mah. Goblok. Oh, ini goblok. Iya perasaan naik ya. Kali. Tah ningan tos kala lembur. Kumaha cenah Mang Bule? Saur pananyaan si Aa teh cenah. Ah. Tega abi mah teh nyaresna ge. Sok terus nyarira teh ah. Kumaha? Oh, cek pananyaan teh ieu mah bawaan awak cenah Bu. Jadi, kudu boga pemajikan dua cenah nya. Nuhun sok kitu. Cek pananyaan teh. Pananyaan di mana? Ayo jeung aing urang ka ditu urang tanyakeun aing ka karek ngadeng da pananyaan kieu patut. Kudu Ayo. ujug. Ayo siang ayo. Cek. Jauh euy mah alaeun ieu mah cek. Oh, cau ieu. Nyaho atuh mojohna eta mah. Hayang cek euy, yang urang atuh lah datang ka ieu mah. Pek we hayang mah ala nu kolot mah. Ya, siap atuh. Ting cereg cek, tong sok nyilakakeun batur hirup teh. Nyilakakeun naon ari maneh teu puguh-puguh nyarekan geura. Itu cau teh nu batur geuning aing dicarekan keur bogana. Pancik aing oge nu kolot mah ala. Nya nu batur mah montong atuh. Nya. Iya nya. Aduh Gusti, dedeh teuing eta karunya teh jelema ngakanan jukut. Aduh, dedeh teuing. Ah, hayu ngiring ka abi ka ditu yuk. Hayu. Tong jukut nu eta kalotor. Tuh, nu itu tuh hararejo kalanasan ka abi teh di babad tuh hararejo. Dan rek merek sangu aya anak pura-pura akan nyukut ah. Rek ka mana meni budak gidig? Rek ganti oli. Tong wayah kieu atuh meni kabina-bina teuing. Ganti oli wayah kieu era atuh bisi eta mu. Nah, hubunganna jeung tamu ganti oli. Kena tuh urang siapkeun heula. Ya, sok buru atuh ka dieu geus siap. Astagfirullahaladzim, naon ka kana karakter? Kan aya dia engko rek ganti oli apaan? Ganti oli motor. Kita mau ngapoe, pan?